Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina yad'una ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ati wal maqam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maknana wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yad'u bidu'ain illa stujibala fa imma ayyu ajjala lahu fid dunya wa imma ayyu dakhara lahu fil akhirah wa imma ayyu kaffara min dhunubihi biqadri ma da'a ma lam yad'u bismin aw qati'ati rahmin. Kepengen pengersa pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum beserta keluarga besar tercinta anu kusim kuring dihormati, anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan, para alimul ulama, para asati, masyaikh, para ajengan, para hujaj, para tamu undangan anu sami hadir, anu sadayana kusim kuring dihormati, anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan, panitia penyelenggara acara beserta jajaran aparatur pemerintahan dari mulai atasan sampai bawahan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, spesial santriwan santriwati anu masih menimba ilmu di pondok pesantren anu sadayana kusim kuring dihormati, anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi tepatna wengi Salasa kaping 2 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Urang sadayana ku Allah dipertemukan dina tempat anu mulia, dipertemukan dina acara anu mulia dalam rangka thalabul ilmi dikemas dengan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anu hadir sadayana sing dihasilkan ilmu anu manfaat. Pondok pesantren Miftahul Ulum sebagai aset umat Islam. Pondok pesantren Miftahul Ulum pencetak kiai, pencetak ustad, pencetak calon-calon pemimpin Islam masa depan. Barokah ya acara doakeun kurang sadayana ieu pondok pesantren sing tambih-tambih kamajingan sareng kabarokahan.
Oke pangarsa guru anu ngatik ngadidik ngajar ka urang ka putra putri urang tanpa mengenal gaji dan pensiun, mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun yuswana sarta sehat. Pengorbanan sadayana pihak demi ngawujudkeun ieu acara, mudah-mudahan di dunia kene ku Allah sing digentos kalayan bentuk barokah bari tengurangan pahala jeung ganjaran jang sampeureun jaga di poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Palawargi sadayana ayeuna waktu parantos setengah 12 langkung 4 menit simkuring lebet ka ieu wilayah nembean. Jadi teu acan terang kebiasaan acara di wilayah Serang. Pak upami muludan di dieu sok sampai jam berapa? Oh, subuh. Cocok tika subuh sekalian berjamaah subuh. Tapi eta teh jangan ada dusta di antara kita. Terus dari model santri mah simkuring ngalaman santri mah ahli ilmu apalagi dina giat pasaran. Santri Banten lamun pasaran nepi ka isya nika jam 12 lapar keneh. Tapi tika subuh kibra. KS. Nah, palawargi sadayana dengan berkah acara wengi ayeuna simkuring dipertemukeun jeung sahabat lama pangarsa Kang Haji Aceng ti Cigayeunggeung Maja, putrana almarhumlah guru besar pangarsa Abuya Mansur. Tahun 88 2000 simkuring kantos Melem Castro di Cigayeunggeung. Anjeunna sok ngajak ulin jeung main bola. Ternyata dipertemukan di Miftahul Ulum masih family. Pas amprop Kang Haji kenal keneh ka Abu, oh kenal tukang jajanan. Kang Haji Aceng teh terkenal jalmi loyal, berehan mun keur eling. Nya teh eling mah sarua. Nah, palawargi sadayana ku kituna simkuring berterima kasih ngahaturkeun nuhun ka para panitia. Simkuring tiasa tepang jeung sahabat lama anu luar biasa. Walaupun beliau tampilan biasa tapi gen Abuya Mansur nu terkenal katalar 3000 hadis sahih. Palawargi sadayana dina surah Ali Imran ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Najina ayat mudah-mudahan beres jam 1. Amin. Berkat geus kabagian atas bunga kabagian berkat bunga tong bunga deui di mana berkat dibagikeun sebelum beres pengajian itu bagian daripada kecerdasan panitia. Lamun ngaji can beres balik mohon maaf berkat ditarik kembali. Bapak Ibu sadayana dina kitab Asbabun Nuzul juz pertama karangan Ali As-Sabuni Ali Imran ayat 31 diturunkan ku Allah ka Kangjeng Nabi pikeun menyelesaikan kasus nu terjadi di tanah Mekah nu dipigawe ku kafir Quraisy. Bagaimana kasusnya? Kafir Quraisy sok ngadangdanan onta teh di kongkorongan, di antingan, disembah. Kemudian ditegur ku Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi, nanahaonan maneh. Sukabumi teh. Mun diserang nanaonan dia. Diserang mati lok gitu. Bisa etik-etikeun sing bener. Keur mimiti mas santen di Cigayeunggeung ulang-ulang tengah ceng di mana Sukabumi babacakan yuk jeung kula ngahuleng eta babacakan saminggu karena kaharti da di Sukabumi potram
minggu kedua diajak deh kurang noongan kebon jeung kula noong dan noong mah janda nu keur mandi aja riuh eta belajar bahasa Banten. Alhamdulillah salit-salit barokah baheula gaduh sanad ilmu ti belah Banten. Mulut 2025 simkuring jadwal ngaji aya 25 lokasi Kalebak, Pandeglang jeung Serang. Alhamdulillah neng kedah nama ngalih ke belah dia maksudnya mah supaya seger ngaji. Santriat di hari santriin mah semakin oke lurus saja. Nah lagi nak ke harti ayat sifat mausuf bener. Kenapa dihadirkan Adam tanpa Hawa kesepian bos? Oh ada gitu santri singkuring itu kan ngekek aku balik sadua. Begitu ayeuna dikekek aku balik teh tinggal hukum karma dewek begitu baheula. Da santri mah sanajan bawel sok ngekek aku balik tah hatena mah teu bersih. Urang doakeun ieu pala santri khususna di Miftahul Ulum doakeun kusadayana sing dijarangkeun pamimpin panungtun pahlawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Itu kampung naon amin? Tapen, desa, kecamatan, kabupaten. Urang Tapen ketika bertemu dengan santri senang atau kecewa? Cicing yang cicing. Ketika orang Tapen kehadiran santri datang di Tapen bunga atau kesel? Cicing. Ilmu yang dipelajari di pesantren bukan hanya ilmu nahwi, sorob, ma'ani, bayan, bade, wado, istiqoh, mantek, arud, usul fikih, mustolah hadis. Sedangkan masyarakat rata-rata teu ngaraji nahwu sorob, betul? Ngaji nahwu sorob fardu kifayah bagi umum, fardu ain bagi individu, lebih maris kitab wa sunnah. Bagi santri dan kiai ngaji nahwu sorob fardu ain. Fardu ain cek jamul jawame hidamullah ta'alik bi af'al bikala fi iktadu iktiduan jaziman harga mati wujud kaunal hulu notok kaunal babakok teu bisa diwakilkeun can ngadenge di Serang aya wakil salat subuh kumargi abdi tos nurudan tunu wayahna Pak RT wakil salat subuh goceng ngeunah lamun di Tapen teu aya nu ngaji jurumiyah, lamun di Tapen teu aya nu ngaji amil mandaya, ngalaman iklam annal awamil anu pabeulit ya maca fil uqad jadi fil aqdi. Lamun di Tapen teu aya nu ngaji ilmu sorok, siap-siap kampung Tapen bakal dilaknat, dikutuk, diturunan adab ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzu datang pesantren Miftahul Ulum, dongkap santri di berbagai wilayah, belajar nahwu, belajar sorot, jeung sajabana mangka tanggung jawab warga Tapen dihandle ku santri. Seharusnya warga bukan membenci santri tapi mendukung dan mencintai santri karena kehadiran santri peredam murka Allah Subhanahu. Maka lamun ayah parawan gelis bikin ka santri. Setuju? Pan ngomong gitu korban kecewa yuk. Santri salafi mah dibuli wae. Cek eta murang kali ece muhun gelis tau cenah ge gelis. Kaabdikeun lah, mohon maaf anakku tidak akan dijodohkan kepada santri. Kenapa? Prospek masa depan suram. Waduh kita ngaledek kenyaho. Padahal ku santri mah jangankan ceramah yang formal, jangankan mimpin sholawat, mayit ku santri mah jadi proyek. Itu keur di Cigayeung sim kuring kan lamun milu nyolatan sapoe ku teu 5 da diundang tadi keur harga mayit harita 3.000. Kang Haji Aceng saksi
menang 15.000 minimal kurangan anggaran di kolot, bener tuh. Dalam mun dibere 100.000 teh duitnya diacungkeun ka langit Gusti sing enggal aya nu mawat. Ku santri mah jadi proyek, mangka urang doakeun ieu santri anu tantanganna berat di pesantren. Berat atau ringan? Berat. Bukan hanya kecewa urusan cinta, tapi penyakit santri anu matu. La yasihu santri fi akhir zaman illa bil budu wal bisul. Desah jadi santri teh budu, bener deh. Oh iya mah budak montok, budak mulus, asupkeun kami tahun ulum bisul cenang baru dicabut deui. Mual di pasantrenkeun gening pasantren mah tidak steril, henteu bersih, gagah batang ngomong. Santri mah pang pinterna dina panto kobong annado fatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Mangga ajak tahlil ka tatangga, datong caneutna piringna ge digadag ka kobong. Bener teh? Garpu mentak anu bertetangga jeung pesantren kudu harap maklum lah. Sendok, beak, piring, imet, kadang-kadang ayam tatangga ge imet. Kotok di babet, dah santri anu banal di kobong nama jara di kiai. Taroskeun ka almagfurlah pangarsa Abuya Uci Cilong. Santri baranal di kobong jara di ajengan, mentak sing banalnya. Dengekeun heula, ceng. Kunaon santri banal jara di ajengan? Guru depresi. Guru stres, akhirnya tiap janari ngadoa, ya Allah santri anu urang anu jadikeun ulama, jadikeun kiai, sabab di kobongna musingkeun. Tapi anu saroleh, anu tukang getol ngaji jarang jadi kiai. Da ngesolehna. Oh mun kitu mah aing rek banal isukan nu soleh ge hese jadi komo sia. Aing mah jadi rieu. Beres teh. Nah, para wargi sadayana, kembali deui. Begitu kafir Quraisy ngadandanan ayeuna onta di pasangan anting, di pasangan kalung, kemudian disembah, ku Nabi ditegur, "Hei kafir Quraisy, apa tujuan Anda menyembah ayeuna sapi, menyembah onta?" Jawabanana, jangan lihat tampilannya, tapi tujuan saya mendekatkan hati kepada Allah. Eta teh teu ngaji kan. Leres abdi mah teu kudu ngaji, teu kudu sahriahan, teu kudu rutinan, teu kudu masantren, teu kudu muludan, asal hate lempeng ka Allah eta ngomong asal sadar. Tingali Ali Imran ayat 31. Kul fi'il amar, betul? Perintah dari atasan kepada bawahan, usul fikih. Lamun dari bawahan kepada atasan disebutna doa. Jebolan tina fi'il bina mahmuz, jebolan tina fi'il bina ajwab waw kola ngaroko hula. Aslu kola kowala summa kulibatilo wa alifan ditaharuk yawan kita imako belapa sorok gol. Mentak labung bola jebol kena gawang gol. Bener, bagus. Cacahan terus. Geus sekolah fi'il mudhari'keun yaqulu wansub li ajwabin kakola kalama kademani ngaji kagoda kuranda. Oh, nado maksud cantayan. Geus yaqulu muhatabkeun takulu. Buang huruf mudha'ana, hadirkeun hamzah wasol. Subutuha bil ibtida wa dil tuzim kahaddiha bidarjiha maqalim ukul ajong hamzahna karena nasib hamzah wasol diraup dipangku dibutuhkan ketika aya pangabutuh jeung kahayang, tapi ditendang habis-habisan ketika cita-cita sudah tercapai. Maka bagi santri Miftahul Ulum, santri Serang Abdurrahman berpesan, fokus ke masa depan untuk meraih impian, jangan berpaling ke belakang, biarkan mantan pergi dengan pilihannya. Sok ngaletak situ cor sehingga diajengan, amin.
Nasim goreng ngolotan kasepuhan geus teh sarepuh yang akan mengestafetkan perjuangan adalah santri yang hadir malam ini. Amin. Tingali alfiyah wa ma yalil mudhof ayati khalafa anhu fil i'rabi idza mahudifa. Ketika mudhof dibuang, siap-siap mudhof ilaih harus mengganti posisi mudhof i'rabna. Lamun rafa milu rafa, lamun nasab milu nasab, lamun hofat milu hofat. Sebab yatba'u fil i'rabil asma'al tuwana kun wa taukidun wa atfun wa badal gitu. Nah, kalau bisa deh kembali deh. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, kul katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, lamun aranjeun kabeh ngaku cinta ka Allah. Cinta ka Allah nu hadir cinta? Kurang tarik ah, cinta ka Allah cinta? Cinta. Cinta itu abstrak, betul? Cinta itu batin, tidak kelihatan, hanya bisa dideteksi dengan fenomena dan akibat. Contoh, santriin Miftahul Ulum, cinta kepada santriat Miftahul Ulum itu gaib bos. Buktikan pamulikeun tahu bulan. Gitu bener. Bener, digoreng dadakan. Tulikeun Kang Tras, tapi pasti jeung dulu deh. Lamun aranjeun kabeh ngaku cinta ka Allah. Kalau kalian mencintai Allah, bagaimana cara membuktikannya? Fattabi'uni, carana ngabuktikan cinta ke Allah, tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Jawab in sartiyah, sabab in dina ilmu nahwi dan jurumiyah disebutna adat syarat nu ngajajemkeun kana dua fiil, hiji fiil syarat, dua jawab syarat. Jawab in sartiyah, lamun aranjeun kabeh siap nuturkeun Kangjeng Nabi, maka Allah bakal mika cinta ka aranjeun kabeh. Ternyata ngayakeun maulid penting ayeuna keur membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka dina kitab Johar Tauhid, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Nu alus mah tuturkeun guru urang, sabab guru urang diserang, guru urang ditapen adalah bagian daripada al ulama warasatul. Buka tafsirna seueur tafsirna di antawisna tafsir At-Tabari gaduh ada kata kowe isukan tafsir At-Tabari juz katilu halaman 180 kalimat Arabna kieu anna kullama yadda'i mahabbatallahi ta'ala min firaqil uqala fala budda ayyakuna fi goyatil hadari mimma yujibu sakhitahu. Faida qomatid dalailul aqliyatu wal mu'jizatul hissiyatu ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat mutaba'atuhu falaisa fi mutaba'atihi illa annahu yad'uhum ila ta'atillah wa ta'dimihi wa tarki ta'dimi ghairi li annal mahabbata tujibul iqbala alal mahbubi bil kulliyah. Itu tak Arabnya. Saya Arabnya. Ayah di dia ayah pohon pisang ayah jauh-jauh ayah ke bagasi kosong bahkan singkuring jangan uih-uih kan wengi kamari siang di Banjarsari kebun sawit Lebak wengi tadi di Cihara jangan tadi isuk di Cicurug ke Sukabumi heula ayeuna di dieu isukan pagi bagian di Cilograng Cibeber Lebak doakeun sing sehat. Malam Sabtu, malam Minggu dua peting berturut-turut Cisoka. Terang Cisoka teh. Eta teh pokona mah di Iran kabelah ditu. Nah, para wargi sadayan. Tingalikeun kan. Lamun urang Serang melak cau sok langsung dipelak atau ngagali heula. Ngagali santri mah apa tukang laan cau mitoha. Terus beting yang ngaji siksa kubur hararees beres ngagali taneuh teu langsung diasupan benih
tapi diasupan pupuk kandang. Tahu pupuk kandang? Mintai domain wa mein wa keboin wa nubogain. Ayo domana nuboga nawe nago dasaruan najis ieu. Beres kotoran domba diasupkeun tara langsung dipelakan karena cikolot diserang. Karakter kotoran domba adalah panas. Mangka pikeun jalma anu katirisan diuk we na teh domba da panas ieu. Geus tiis kotoran domba asupkeun bibit unggul. Cau naon disarang nu paling mahal? Cau tanduk. Sepakat jeung Sukabumi cau tanduk pamere ti panitia. Cau tanduk. Bismillahirrahmanirrahim tancebkeun cau. Begitu ieu bibit dipelakeun, diurus atau dibiarkan? Diurus. Kahalodoan siram, begang pupuk. Tahan begang ge pupuk. Korea. Aceng begang bukan kurang makan. Simpuring yakin santri begang karena makan hati. Kenapa makan hati? Yang sakit itu bukan diiris sembilu. Yang sakit itu bukan terkena percikan bom. Yang sakit itu ketika pacar menikah dengan teman sendiri. Budawang hati itu. Kunaon ngomong kieu lancar pengalaman bos. Tapi jangan coba-coba menghina santri. Sekarang santri itu tolib, suatu saat akan jadi matlub kata Al-Hikam. Santri itu sekarang murid, nanti akan jadi muron. Sekarang mencari, suatu saat akan dicari. Sekarang dipandang sebelah mata, yakinkan suatu saat semua mata akan memandang. Baca heula. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Santri asing tadi, balikan deh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu Rabbillah khairu maliki musaliyan wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha maqasidun nahwi bi amahwi yatakarribul bilab bin mujazi wa tabsutul batabi wa bin mujazi wa takadiri dumi ghairi sufi fa'ikotan alfiyatan bimuti wa habisabkin ha'isun mustajibun tana'iyal jamila wallahu yakni Mati wa firali walahu darajatil akhirah kalamuna bidun kasakin wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Bapak Ibu nu dibaca ku santri dieu adalah puncakna ilmu nahwi. Lamun santri geus ngolotok alfiahna buru-buru pulung mantu panggieunkeun kobong 3 lantai. Lantai hiji yang miara bebek, lantai 2 yang hees manehna, lantai 3 yang miara manuk. Oh, cocok. Alhamdulillah. Tuh kan kualitas Miftahul Ulum tidak diragukan geus katal. Alfiah kalimatna tina alfun hartina 1000 bener teh. Ai dihitung 1002 meuleun kelok cenah ulama teh ngitungna gagal ya. Ka ulama nyebut kerok. Kemudian diasupan ku ya nisbat yaan kaya al-kursi zadulin nasab wa kullu ma talih kaswajab alfun 1000 alfiyah bangsa 1000 arabun kurang Arab jadi bangsa Arabiyah bangsa Ternyata santri Miftahul Ulum, santri Banten, lamun geus jago alfiahna tong diragukeun pasti bakal jadi warasatul anbiya. Amin. Ari pengarangna teh urang Spanyol.
tong aneh lamun santri Banten lesep kana La Liga Barcelona rivalna Real Madrid main Barcelona babaturan nu ieu nu nyekel Madrid nyekel nu ieu deg-degan kabeh kunaon santri Banten santri Sukabumi resep ka Barcelona resep ka Madrid wajar bos sanad alpia atuh da simkuringnya Madrid berturut-turut juara champion keur aya si Ronaldo hari anu mah geus pindah ka An-Nasr Liga Arab wah kagak nuju simkuring masantren di Cigayeung kan tah ku Kang Haji Aceh ditraktir jajan rokok kantong haji hayu main bola jeung abdi tika dipanggil simkuring ku pun guru maneh tara ngaji nampi main bola wae ayeuna dihukum lohor jam 2 duhur bawa Fathul Muin juz katilu ka dieu tapi anu kosong mangga pangersa bawa wayahna baca Ihtilaful Mutaakidin surah kusorangan hukuman tara ngaji main bola wae jeung Haji Aceh alhamdulillah da guru teh nyaaheun alhamdulillah akang nikah 2002 ilmu anu pangheulana manfaat di masyarakat adalah Fathul Muin karangan Syekh Zainuddin Al-Malebari ulama kelahiran negara Pakistan India Selatan sarah kitab Qurratul Ain disarahan kedua kitab hiji Fathul Muin nomor kedua Nihayatul Zain karangan Syekh Nawawi Tanara Banten mentak simkuring tara kurang 3 bulan sekali jarah langsung ka makam Syekh Nawawi Banten nu hadir penting ayeuna terutama nu teu acan ku Abdurrahman didoakeun berkah ngagungkeun Rasul berkah cinta ka guru sing segera dipasihan nasib ziarah ka tanah suci amin be ngan kadewe salam balik di Mekah teh dipanggil haji teh teu balik padadang moño cek ibu-ibu teh make haji geura haji datang langsung malik mereka sesuatu setang membawa terang di mayung idenya paham insya lamun hayang menang cinta Allah tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad begitu ia jauh dipelak tumbuh tinggi tumbuh besar datang angin puyuh tahu angin puyuh angin segede puyuh kakarak segede puyuh kenteng hiber kakarak segede puyuh dahan potong komodei angin soang Allahu Akbar doyong ieu cau rek runtuh jangan dibiarkan buru-buru neangan awi dinaon ditulak lamun ayah santri geus ngomong-ngomong teu betah di kobong ngomong-ngomong hayang eureun eta teh terkena angin puyuh tulak pameulikeun HP iPhone 16 Pro Max anu karak launching kamari anu 200 ayeuna 200 giga 128 giga hargana murah mung 25 juta leuwih nu 500 giga murah hargana mung 32 juta lebih HP iPhone 32 juta mah sakali ngaji di dia amin atuh nanti bagi dua langsung panitia hareudang waduh makaling teh sakitu anggaranna tenang nego Allah biasa komo MC jeung backing vokal di tukang kudu kabage paribasa uang dengar nggak saya beli petasan sunut kadenge ku sararea weh deui akhirna ye cau mengeluarkan jantung betul beres jantung keluar buah ternyata buahna biasa cau tanduk sabaraha sikat sabaraha sisir 2 ieu mah cau contoh Pak bijilna teh 50 sikat wujudhu kal adam ayana ge dianggap ada bohong cau tanduk bijil 50 sikat bangga
kagum tinggali surat Al-Fatah ayat 29 yujibu zurro liyagido bihimul kufar. Nabi Muhammad lahir di Mekah, berjuang di Mekah 13 tahun dengan ayat Makkiyah ya ayyuhan nas, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu 23 tahun sukses mengantarkan Islam bukan hanya untuk jazirah Arab saja, tapi dalam surat Al-Anbiya 107 wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Serang mengenal Allah, serang mengenal Islam, serang mengenal peradaban. Ini bukti kesuksesan perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad. Benar ya Allah ya Rahman, kudu bangga. Begitu bijil cau kan ari cau anu sikata dia sikat sisir nyebutnya. Oh sikatnya lain parantinya saya lain sikat. Ari cau sikatan paling bawah disebut naon? Butiti. Di Sukabumi Butiti teh guru PAUD. Ayeuna kecocok akur. Lamun bunia jadi bidan. Ayah hadisna dunia Islam fi'il madi majhul dumma awaluhu wa kusiro maqobla akhirhi. Beres sikatan paling handap disebutna butiti, sikatan paling uhur disebutna sehang. Lamun lada manawan sehang, lamun sehang nun paeh yang harapan huruf ikhfa sehang lada. Kang lamun cau butiti dibahankeun kamu balik pantes henteu sepakat nuhun. Lamun cau butiti dibasihkeun ka santri pantes teu henteu. Sabab kondisi cau butiti mah begeng hidup budu bener tuh itu nasi butiti. Lamun cau sehang dibagikan ke santri cocok tuh di luhur badak gede muyus. Kos idaman calon pendamping hidup kita adalah jangkung badak bodi impor bujur gitar Spanyol. Nah orang malalaki milih betul ini mere mas kawin saha. Pembeli adalah raja sing bisa neangan minimal yang memperbaiki turunan. Urang hidung pemajikan hidung atau anaknya juga salon minimal rada-rada camprang-camprang nu gelis ya ngantong gelis euy makruh namakna makruh beak pelet batur curiga nah sia eta geuneuk pamajikanna gelis pasti cenah diwiri standar lah tong gelis teuing. Lamun pamajikan orang goreng patut ceramah jauh ge bebas jeung pamajikan ka dieu moal berpaling ke lain hati sanu hayangan tapi nu geulis ringrang ningatkeun betul cinta itu buta teu bisa dipager ku teralis. Nah Kang sadaya santri mah berena seuhang nah tinggal ke iya butiti lamun dijual laku mah mau ada tangkulak mau layangan melibu. Lamun butiti dipotong tina turuyan tangkulak mau daek meli santri ge dibere ka bege. Kumaya butiti hayang laku tong dipotong tina turuyan sinamilu kana sehang datang tangkulak di kilo dibayar kabawa kana mobil paham teu patabiuni ayatna dina saku aya artos lupang ageng nanti sabaraha 100.000 adina 50 adi 50 20.000 adi 20.000 10 adi 10 5.000 adi 5.000 2.000 adi 2.000 kan sakitu geus kalau gampang dibawa ganeng sia teman
ketika ia artos 100.000, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000 aya dina saku kompak lewat kotak amal poe Jumaah, lu berani asup lu mana? Nah itu Bu Titi 2.000 teh Bu Titi, 100.000 sehang 2.000 dunia, paham tuh? Dah tuman 2.000 makan, tuman 2.000 kaheesan we keur khutbah kan, lamun keur khutbah ngantukna geuning nikmat luar biasa moal dijual ceban liwat kotak amal nu 100.000 kaasupkeun da teh sarena teh saminggu inget wae ditagih ka DKM dicabok ngan ditelek-telek kusim goreng ditapakuran bener jan nu nilaina tinggi mah 100.000 pahlawana duaan make peci senyum coba tinggal itu lamun berharga kudu kompak betul al-haqqu bilanidum yaglibul batil binidum, kebenaran kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Duaan tingali Bung Karno Bung Hatta make kopiah hideung seuri 100.000 misah we sorangan najan make kopiah jadi gocap tingali hayo tempo duit ngaran-ngaran teu bersatu jadi gocap coplokeun kopiahna turun harga jadi 20.000 tingali 20.000 teu make kopiah teu pahlawan bulan mentak santri manya make kopiah kabeh oh mahal camun amin kau mau kana ceban 5.000 geus lieur pengalaman komo nu 1.000 mau bedog paham ari urang berani ngasupkeun duit kana kotak amal duit badag duit kecil ternyata iman urang putih ari berjamaah poe Jumat sok miheulaan imam sok kapiheulaan imam loba nama masbuk ada gua takbiratul ihram imam ruku udah dihitung rakaat ya dihitung rakaat itu dengan syarat ya hiji bisa takbiratul ihram wa bi idraki ruku'in mahsubin yakinan gitu kenapa tuh juga ya Allah ya Rabbi leres kan rumasa sholat abdi ibarat cau butiti, sodakoh abdi ibarat cau butiti, pengabdian abdi, perjuangan abdi untuk Islam ibarat cau butiti. Tapi warga Tapen, warga Serang jangan kecil hati, walaupun ibadahna leutik kos cau butiti, hate ulah pegat cinta kabaginda Nabi besar Muhammad. Insya Allah jaga datang malaikat urang kajual ka surga amin gitu ta. Ali Imran ayat 31. Apa kehebatan Nabi Muhammad? Dina kitab Fathul Majid karangan Syekh Ahmad An-Nahrawi, Nabi semuanya ada 124.000. Rasul ayat 313, wafi riwayatin 315. Nu wajib diketahui satu persatu 25. Ulul azmi kur ayat 5. Di antara nabi anu 25 ayat 15 nabi anu lahirna geus dihitan di antawisna baginda Nabi besar Muhammad. Silahkan buka dalam kitab Mujarimi Al-Khatib Sarah Ikna karangan Al-Imam Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Mujarimi Asy-Syafi'i juz kalima halaman 261 sampai 262 kertasna Bayrut impor Libanon. Hiji Nabi anu lahirna geus dihitan adalah Nabi Adam alaihis menang eta we ilmu naik isukan hutang kabayar amin atuh anu teu amin teu boga hutang leutik. Hiji Nabi Adam nu geus disepitan, kadua Nabi Sis, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud,
kalima Nabi Soleh lahirna geus dihitan. 5 deui Nabi Su'aib, Nabi Lut, Nabi Sulaiman, Nabi Musa jeung Nabi Yusuf eta nu 5 deui lahirna geus dihitan. 5 deui Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Sofwan bin Handolah jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirna geus dihitan. Paham? Disebutna irhas, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Kenapa kita butuh Nabi Muhammad? Syariat untuk mencapai hakikat yaitu ridho Gusti. Kedua, Nabi Muhammad lahirnya bukan dari lubang biasa. Urang makabe lahirna tina liang bau hangseur. Satuju. Dina kitab Nurul Gholam Nabi Muhammad mah lahirna lubangna di atas vagina, di bawah pusar. Kemuliaan di Gusti. Ya bigi aya cenah tatangga biji latina tunggul batu. Eta mah anak kucing. Jadi dah. Papai. Kedua, Nabi Muhammad dikandungna henteu ripuh. Siti Aminah teu pernah merasa ripuh, padahal umumna ibu-ibu yang hamil ripuh. Buka surat Luqman, wa wassoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hamil taripuh Pak, taroskeun ka bojo urang, tapi geus 40 we manoelan deui. Kita lanjutkan program. Yang kedua, hamil taripuh ngidam naripuh, nempo salaki jiga dono. Aya nu hamil izin ka salaki, resepna teh kana salon. Aya rupa-rupa resepna kanu hasem, buah hasem, kadongdong hasem, tai uci. Eta ngidam diomong. Terus begitu rek lahir, ibu-ibu halo, melahirkan anak itu sakit atau tidak? Sakit, tengekeun sakit. Kenapa sakit? Dalam ilmu ekonomi dari bahasa Yunani asalnya ekosnomos, namun yang ilmu mantek tadbirul manzil, manajemen rumah tangga. Kenapa melahirkan sakit? Karena besar pasak daripada tiang, gede kene pengeluaran batan pemasukan. Ari nu asup paling gede mikrofon, ieu ge Eropa geus dibawa ka Maerot. Ari nu kaluar barat tegul logik kaharti ku akal. Kenapa melahirkan sakit sampai meninggal dunia, sampai boga gelar syahid akhirat? Karena naruhkeun nyawa. Mentak lamun diserang aya anak berani menyakiti hati ibunya sampai meneteskan air mata, Anda daftar sengsara seumur hidup. Tapi lamun aya anak hidupnya di bawah garis kemiskinan, miskin pangan, miskin sandang, miskin papan, kebutuhan primer tidak terpenuhi, kebutuhan sekunder selalu kurang, tapi hikmah ke orang tua, lihat 20-30 tahun ke depan anak ini akan jadi sukses pimpinan klasemen. Amin. Kitu hayang beunghar mah kakolot lain kaguha. Hayang bungar asup kaguha cek kuncien teh mawa mehideung atuh me bodas camerut cemburu teu kaajak nanaonan pusing teh ka hayang bungar kaguha inu dina kitab Jami'us Shogir nu disarahan ku kitab Faidul Qadir, doa bapak untuk anaknya bagaikan doa seorang nabi untuk umatnya. Doa ibu untuk anaknya bagaikan doa para nabi untuk umatnya.
hayang beunghar mah teangan ridho kolot, hayang bisa ngaji teangan ridho guru, sakitu hayang ditarima cinta ku si eta pimitoheun bere jarum coklat jeung NPO cocok catetkeun we bisi nolak tinggal lagi. Allahu akbar. Dodok. Wih dia. Paham. Lamun hayang sukses dunia akhirat teangan ridho indung. Lamun hayang bisa ngaji ilmu hayang manfaat teangan ridho guru. Lamun hayang diterima cinta ku seseorang kolotna berean peuteul. Kira putus seha eta jeung sama. Ya Allah ya Rabbana. Agak kembali deui. Begitu ayeuna melahirkan sakit, melahirkan ripuh, benar. Tapi Siti Aminah melahirkan Kangjeng Rasul tidak merasa sakit, disebutna irhasa. Hebatnya di Serang, di Sukabumi, di Jawa Barat, kalau bayi akan lahir minimal dukun beranak hadir. Minimal mah berang, mah peuting, mah subuh. Maksimal bidan, lebih ekstrim dokter bedah. Tapi Kangjeng Rasul bade lahirna dihadiri oleh Ratu Bidadari. Baca Al-Barjanji. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatim minal hadiratil qudsiyah. Siti Aminah ketika akan melahirkan baginda Rasul hadir Siti Maryam Ratu Bidadari ibuna Nabi Isa, hadir Siti Asiyah bojona sakadang Fir'aun anu jadi Ratu Bidadari. Kangjeng Rasul mah bade lahirna oge dihadiri ku Ratu Bidadari. Urang mah kumaha geus beda. Ari bidadari sok pipis tara tar komo atuh lamun ahli surga di surga ya MCK bos. Makanan minuman surga jadi keringat. Allah sotek di mau dina Al-Baqarah azwajum mutahharah, bidadari mah bersih dari haid dan nifas. Aya haid di surga mah teu aya prek, Senin hantem Salasa geduh bercocok tanam, berlabuh di telaga asmara memakai perahu cinta. Ngagupei malam Senin gaya capit hurang, malam Salasa sarodot asbes. Ayo malam Kamis teh encok. Itu. Nges Begitu Kangjeng Rasul lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib mendapat ilham dari Allah nu dijelaskan di Fathul Mu'in. Kemudian Abdul Muthalib apa ilhamnya? Wasamihi ida wadotihi Muhammadan li'annahu satu madu uqbah. Sami cek santri Miftahul Ulum fi'il amar fa'ilna ya muannasa muhotobah mun pasilna anti wadur tifa'in binti solin annahu wa angtawal furu'u la tastabihu. Bener tuh wahuma bareng atuh wahuma iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna anak kecewa halus ka isim domir maka aya hobaran. Dauh Abdul Muthalib wasami Aminah, kamu harus memberi nama domir mutasil mufrad mudakar goib kepada bayi. Abah ieu ora kudu namian sumuhun. Saha namina bah? Muhammadan. Saur Abdul Muthalib ieu bayi beri nama Muhammad. Siti Aminah bertanya, kenapa namanya Muhammad? Tidak Ibrahim leluhurnya, tidak Ismail leluhurnya.
Kemudian dina usul fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi, alasan Abdul Muthalib li annahu satu madu ukbah, karena bayi ini akan dipuji, akan dipuja sepanjang masa. Buktos jalmi kafir asup Islam sahadatna sabelah atau dua belah, asyhadu alla ilaha illallah sabelah deui teu dibaca teu sah Islam. Nabi Muhammad tuh dibaca wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Urang serang salat teu maca tasahud akhir, teu maca sholawat ka Nabi na tasahud akhir, teu sah salatna. Namanya coplok rukun qauli. Diliwat langsung salam. Urang serang Jumat, khutbah Jumat rukun aya 5, hiji hamdulillah, 2 sholawat ka Nabi, 3 wasiat takwa, kaopat maca ayat Quran nu mere paham dina khutbah ka hiji, kalima ngadu ana khutbah kadua. Lamun khotib Jumat teu maca sholawat ka Nabi na khutbahna, batal khutbahna. Tuh ilikan li annahu satu madu ukbah, dipuji dipuja sepanjang masa. Bijak Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqi bin Mustafa Al-Hanafi. Mamim muslimin, ketika seorang muslim melahirkan seorang anak pasamahu Muhammadan, kemudian bayinya diberi nama Muhammad, tabarrukan li, niatna ngalap barkah ka Kangjeng Nabi, niatna ngagungkeun Kangjeng Nabi, dijamin ieu inung bapa jeung budakna bakal disafaatan jadi ahli surga, amin. Sok isukan ke kantor pendudukan ganti ngaran. Sunnah anak laki-laki diberi nama Muhammad. Tuh cenakang anak abdi mah Aris. Aris teh bahasa Jawa, bahasa Arabna Ar-Rahim. Jadi Aris itu laki-laki penyayang, semua perempuan disayangi. Aris tenang, ditulungan gua akan asal antar dikasih Sukabumi Bali. Terus abdi mawawan alus huruf elat, wawan awyaan hurika lipa mimba lipat simka gozal ladi kafa huruf wa hiya huruf ilah wal madi sumalin wa ziyadah. Cek nado maksud wawan kenae ujungna wawan cecep aef asef, yang penting kepalana Muhammad ucup. Ayah ucup mah beki belut ke sana. Muhammad Iwan, Muhammad Asep, Muhammad Aep, ujung nama bebas, yang penting kepalana Muhammad. Di mana nganamian anak dengan nama Muhammad, niatna mengagungkan baginda Rasul, nama saja sudah jadi jaminan mendapat syafaat. Budak abdi mah eueuh nyieun deui budakna. Balik di dia kabojo mah buka calana rek naon urang nyieun budak, nah budak nu tilu ngaran Muhammad, urang nyieun deui ngaran Muhammad. Cek bojona oke kitu bojo teh diajak ku salaki teh lain nyowe ngoprek we TikTok. Masalah ki geus di kamar, kolor geus di panggung, bobogaan teu tunjukan apa-apa. Tongol bener drama Korea mah ayo ke kedeung deui sampai suaminya ketiduran. Mohon maaf, perempuan tersebut akan dilaknat dikutuk sampai subuh. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasihi fa'abat la'nat al malaikatu hatta tusbiha. Hadisnya jelas, buka dina kitab Ukul Jen karangan Syekh Nawawi Banten. Beda jeung bojona jebolan Miftahul Ulum. Mentak lamun neangan jodoh ulah sok ka santri luar di dieu heula wa fi khiyar la yajiul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Ari di dieu aya nu bogohon keneh mah gaskeun. Kenapa mencari perempuan di luar? Di jero geus bau karena buaya darat. Komodo. Upami gaduh bojo santriat Miftahul Ulum tingali bojona keur nyuci di WC, cek carogena mah hayang tarake heula langsung nanggung baskom. Mantap.
ayo. Selamat Anda santri yang sukses. Bojona keur mulek sambel dina coet bari nangtung. Salakina nempokeun ti tukang. Boy. Bujur bojo aing goyang karawan. Langsung disamperkeun, "Mahayang tongke heula diukna coet." Kade asupna mutu. Bener kan? Surga perempuan ada di suami, neraka perempuan ada di suami. Lamun seorang istri menang ridho suami, surga menanti. Lamun seorang istri tidak mendapat ridho suami, neraka sudah menanti. Tekuduget, paham? Wede kan? Nabi Muhammad diberi nama Muhammad. Lahir beda. Ayah diserang bayi lahir langsung ngadua. Untuk viral ini. KBG cori di Sukabumi bayi lahir cori, diserang cori, tapi Kangjeng Rasul lahirna berdoa. Baca doana dina kitab Nurul-Dolam bareng. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Eta teh doa Kangjeng Rasul waktu lahir saur kitab Nurul-Dolam. Beres. Kemudian apa tugas baginda Rasul? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi berjuang bisa nganterkeun Al-Quran 30 juz kasera, bisa nganterkeun Islam kasera, bisa nganterkeun peradaban ka Islam jeung sajabana kasera. Kurang wajar penting ayeuna sanajan nepi ka penting abdi moal bisa mengenal Allah tanpa perjuangan Nabi Muhammad. Abdi moal mengenal Islam tanpa perjuangan Nabi Muhammad. Saya tidak mengenal Al-Quran tanpa perjuangan Nabi Muhammad. Maka malam ini saya akan berterima kasih kepada Allah karena lahirna baginda Rasul adalah nikmat dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu. Syukuran alhamdulillah. Ya Allah, urang teh ngomong napa sih kieu kan? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, nun Gusti Rasul mangga tingali ieu umat Kangjeng anu carali kana tenda di halaman Miftahul Ulum. Anjeunna sanes teu ngantuk, anjeunna sanes teu tunu, anjeunna sanes teu lapar, tapi cali kuat demi mensyukuri nikmat kelahiran ayeuna salira. Mangga Gusti Rasul hoyong di aku abdi sadaya, oge di akhirat abdi hoyong di syafaatan. Kenapa? Karena abdi yakin seyakin-yakinnya di hari kiamat tidak akan selamat dengan amal masing-masing. Di hari kiamat tidak akan selamat dengan ibadah masing-masing tanpa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Sebarang ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika. Punten ya Kang, nu hadir pasti pernah ijazah solawat, pasti aya nu ijazah solawat Maria ya, solawat munjiat aya, adik nih solawat Jibril aya katukang-tukang maca solawate hayang beunghar aya teh aya, katukang-tukang mah wirid solawate hayang kabayang hutang aya. Ka tukang-tukang mah maca solawate hayang boga motor jeung mobil jeung imah aya. Katukang-katukang mah maca solawate hayang menaklukkan hati seseorang aya. Nah, yang lalu biar berlalu. Malam ini kita harus naik level. Solawat apa saja yang dibaca silahkan, karena dalam kitab Khazinatul Asror karangan Syekh Hakim Nazili, solawat sedunia jumlahnya ada 4.000 solawat.
sebagai penjabaran dari surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari mulai malam ini silahkan sholawat ijazahan masing-masing amalkan, tapi niatnya rindu kepada Rasulullah. Siap? Bakal beda kan hasilnya. Simpuring geus ngamalkeun can lami sih, tapi hasilnya karasa. Begitu orang baca sholawat pada nariyah, pada munjiat, pada sholawat sifat, silahkan, tapi niat baca sholawatna mencurahkan kerinduan ka baginda Rasul. Cek mana abdi sholawat lain hayang ABCD, abdi sholawat rindu hayang patepang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Coba jajan nu tadina pilu pilot hirupna nyempil jengkolot. Begitu sholawatna diniatan rindu ka Rasul bakal dibere imah gedong ku Allah, amin. Nu tadina wirid sholawat teh abdi mah hayang katalar alfiyah, hayang bisa patumuin, ayeuna mah diganti sholawatna teh mencurahkan rindu ka Rasulullah. Alfiyah ngaradak poho deui katalar ja. Nu biasana si eta diwiereun kola Yusuf teh teu beunang-beunang sholawat ke ayeuna mah niatna rindu ka Rasul. Eta awet datang bertekuk lutut mengemis cinta. Pasti batur boga NMAX, batur boga PCX, batur boga Kawasaki ZX25R, batur boga mobil maknya urang teu kade salah niat. Sholawat nama silahkan, tapi niatna mencurahkan rindu kepada Rasulullah. Iya dunia jeung eusina moal aya lamun teu aya nur Kangjeng Nabi Muhammad nu dijelaskeun dina kitab Sirrul Asrar karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Sok mangga robah saeutik ning cenah abdi geus bertahun-tahun ijazah waqiah hayang beunghar karakabeang ijazah laduni anu karakah kecewa. Apakah doa kami tidak diijabah? Umat Islam pecinta baginda Rasul, pengamal sunnah Rasul, doa apa saja, rek doa Arab, rek doa bahasa Indonesia, rek doa bahasa Banten, yakinkan doa mah KBG diijabah ku Gusti. Tinggali surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kang, Ibu, santri, doa urang TKB diijabah kabeh. Tingali hadisnya dina kitab Tanbihul Ghafirin karangan Al-Faqih Abu Lais As-Samarkand, ulama kelahiran negara Uzbekistan, bab doa. Ma mim muslimin yad'u bidu'ain illa stujibalah. Tidak ada seorang muslim berdoa kecuali doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ijabah doa dibagi tilu. Fa imma ayyu ajala lahu di dunia. Pertama, doa diijabah dipercepat di dunia. Kedua, wa imma ayyudakhoro lahu fil akhirah. Doa teh ijabahna disimpen jang bakal balik di akhirat. Nomor katilu, wa imma ayyukafaro min dunubihi biqadri mada'a. Ijabah doa teh dipake ngahapus dosa. Enggak. Yakinkan doa orang diijabah ku Gusti? Imma dipercepat di mana? Di dunia. Wa imma disimpen jang sampereun di akhir. Wa imma dipake ngahapus dosa. Mentak guru di Banten lamun bade ngadoa sok miwarang istighfar heula, sok miwarang tobat heula supaya doana teu dipake nomokan hutang dosa. Paham namanya? Insya alhamdulillah. Kembalikan. Nabi Muhammad berjuang sukses. Usia 63 meninggal dunia. Urang nu hadir tidak pernah menatap baginda Rasul. Urang nu hadir teu bisa berjabat tangan jeung Rasul. Boro-boro jeung Rasul jeung Imam nu opat urang mah teu ngajamanan. Boro-boro jeung Imam nu opat jeung Syekh Nawawi Banten teu ngajamanan. Bagaimana caranya kami ingin bertemu dengan Rasulullah untuk mencurahkan kerinduan? Aya ulama,
aya kiai, aya pewaris Nabi di kampung masing-masing. Hormati beliau, cintai beliau, muliakan beliau, karena orang yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam ika, salawatullah alaika, anta syamsun anta nurun fauqa nuri, anta iksirun li, anta misbahu suduri. Anta samsun, engkau bagaikan matahari, anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama, anta nurun fauqa nuri, engkau bagaikan cahaya di atas cahaya, anta iksiru wa golli, engkau bagaikan perhiasan yang sangat mahal. Siapa? Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam ika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam ika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan cariosan simpuring di awal di akhir sing janten ilmu anu manfaat, kakirangan sing dihampunkan ku Allah Subhanahu wa taala, jamaah anu hadir anu bubar tina acara sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.